Naon sia? Beb, siya nagsampera marakaing. Ang gusto kawawa rindu ka siya. Sebosem aing ngamaafkeun sia. Masa buka teh maaf deui ayeuna mah. Beb, ulah gitu ge. Please maafkan aing. Please. Aing tuh bisa hidup tanpa sia, baby. Alah, basi. Ih, Beb, benar. Lembut tuh. Mo, jajan yuk. Biar duit Mang Didin dia terbeak-beak. Liur ya. Hayu ge mang. Beb, nak kemana? Bos, bur. Tega amat sih nak ninggalkeun aing. Beb, aing kudu kumaha sih supaya siya maafkeun aing. Ngomong Beb, aing kudu kumaha. Pikir olangan. Bye-bye ucing leuweung. Ah. Si Mumun kemana tajam Mang Didin? Mu di kemana sih? Jajan lah, apa mang? Yoi, dari ditah ngabi aku duit aing, gua aing si Mumet. Pusing aing duit aing lo batuin ya, kebeak-beak. Belagu. Geus mo, si hang jajan mah jeung aing bae. Tenang ulah sieun. Hang naon saya tinggal ngomong doang, balikeun ku aing. Sia, kos nu buka duit bae. Ya. Tuh, jolo mo. Duit tuang meureun. Wih, heueuh ja. Aya naon ya? Iya tip, kolot-kolot raga anak nekajakan jajan si Momo. Geus bawa tahun lu ge. Oh, eta sia, bau tanuh cenah. Nah, bawa tahun ge, duit loba. Atuh sarua aing ge lo bawa duit mah tuh. Oh, aja. Lah, duit haram eta mah. Ulah daek sih mu jajanan pakai duit haram. Sembarangan. Saya mau jajan jeung aing, deuk naon saya jajan jalan kaki butaneuh. Naon sia? Si Mumu mang jayak di lagu aing. Geus mang, eleh bae ka nu ngora mah. Nya, geus kolot genit. Kolot ge umurna, aya beungeut nama ABG kene lah sakieu mah. ABG cenah, kulit geng seperot kitu. Gas tip, back to ground. Ya, Mo, siap, Met. Met, Oi, cicing, mo. cicing. Depas deh. Mek, pas saya kemarin ngasih traktir kopi ku aing. Pas saya ngebelas si Memet kene sih. Berang maaf, ku ari mah mung jadi pengkhianat, Mang. Nek jadi anak bos Memet nu sejati ayeuna mah. Bek. Lanjut, tampaknya. Boleh. Cicing. Atuh wajahnya ini. Atuh si anu laki dinya nangkep mah jalan. Aku mah. Kita sini Pak ya. Geus. Ayo tidak dibahas sih. Tarik. Terus nya, Mang. Cicing, ulah ngamuk bae. Tumbuhan pagar ya, Mang, nya. Cicing maling. Mereka sudah ke aing Bodo amat. Ayo guys, orang nyusul si Memet. Ayo, sugan orang dibelikan kopi, Tip. Berangkat. Woi, tega sia, haram jadah. Mang, kunaon? Udah cangcang kok budak. Oh, ngaralu jak jasa tuh budak. Geus kena buka gedeung yeuh. Nulah nu hayang dibukakeun, Mang. Atuh talina benjo. Pan nyaho beurang aing dicangcang. Pajar teh yang dipangbukakeun calanan, Amang. Eta sia. Atuh neuk naon calana aing dibukakeun. Neuk diperkosa aing ku sia. Bating. Atuh ku bolon-bolon teuing nya aing ngebenjo sia. Geus geura ya bukakeun ya. Oh, Segera anta. parah budaknya. Geura ancang ke aing kita adi yeuh. Oh, bantuan. Terus Geus ayo, Cok. kemana? Nyusul si Memet. Rek naon gitu, Mang? Itu si Mumu tadi dibawa ku si Memet. Aing nu mawa di imahna, datang ka dieu, dibawa ku si Memet. Oh, jadi si Momo transit gitu nya, pindah tumpangan. Aing. Siapa? Naon kareta transit. Ayo, Bos. Oke. Geus mo, geura cokot. Naon bae nu kusek hayang cokot. Serius ya? Atuh serius lah, jangan orang memek mah tilu bohong. Asik. Tapi mu mah kahayangna loba jasa ya, Met.
Kajen teuing hayang naon ge. Geus gak nyokot ulah sieun dibayar kok Kang Memet. Ih, bager amat sih. Memet teh kumaha kitu, jelema paling bager, kalem, tidak sombong deh. Geus segera nyokot. Mang. Naon, Met? Ada jero warung goreng. Atuh aya lah. Pan aya tuh muncul tadi. Pan sieun ge can ngagorokeun aing, Met. Sih. Segera tah layanan anu tujuh ku si Mumu cokotkeun, ulah sintu dibayar. Oke, siap Bos Q. Kajeramu. Heeh, Mang. Udah nyokot yuk. Met, ngopi meureun. Oh, Met, ngopi ge. Wah, sakuah ngopi bae, kikisah hideung keke. Ih, mau alah. Emang Didin kemana? Kau malah ditinggalkan dan ditegeran bae. Tenang, Met, ulah sieun. Mang Didi mang geus dicangcang ku kami ti ditu nya, Bek. Oh, Met, geus moal bisa ngaganggu sia deui jeung si Mumu. Sip, ayo gitu mah, geus paling tersedoaan. Oh lah, ngopi ge, Met. Tenang, Mang, jangan kopi 2 gelasnya, ulah make micin. Oke, siap. Geraan Mang ulah kebal-kebal. Geus waktuna aing ngomong serius kasih Bebeb. Soalna aing minta maaf ku kumaha ge, tetep bae tadi maafkeun ku manehna. Lamun cara kieu henteu berhasil keneh bae, mending mabur aing di lembur ieu lah, parusin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil. Oh aduh. Ayo, incoming Bebeb. Waduh. Tip back itu Mang Didin aya ka dieu, ongkok usah dicangcang. Wah, Met pasti dibukakeun ku si Jinto Omang eta mah, Met. Ai, heueuh eta mah. Pan sia aing mencang-cang bae, ngaralunjak sia ka kolot. Pan aing kieu-kieu ge kolot. Eta nya ada lamun geus kolot, mangkana aya geus kolot masuk genit. Aduh wajar lah aing ge genit. Ja aing ge singgah. Di mana salahna coba aing? Betul kan Benjo? Betul, Mang. Met, geus. Enggeus, badut Mang. Pas 100.000, Met. Jeung kopi segala. Alah, leutik. Geus Mang, kurang bae dibayar ya. Naon sia, urang bae nu mayar Mang. Kajen Met, aing bae nu mayar. Aing pusing ya duit aing teu beak-beak. Naon urang bae nu mayar, jadi mau parkir ku urang Mang. Homo. Tah. Emang. Met, aing bae geus kajen. Eta sia aman balangkeun bae. Nuhun, Din. Mang itu Bang. Geus mu, geus balikin Bang Diden. Geus ayo balik. Wah, Met. Mang, mending gelut bae hayu. Pusing lajuna. Anu menang main pembacaan si Mumu. Tah, gitu bae. Oh, setuju. Duh. Kumaha, Jo? Lawan, Mang. Mu aing. Sieun. Pan aing mau sekolot, Jo. Geus teu bedas deui tanagana. Hayu, enduk moal. Lawan beheula tah si Benjo. Embung, Mang. Geus Met lawan bae tah Mang Didin lah. Geus hayu, ieu urusan urang duaan. Waduh, Met. Slow heula. Kamu saya nama kibae. Mana duit sia dia? Nah, ayeuna belanjaan si Mumu, kusia dibayarkeun nya. Tak kitu ngolehan. Mau belajar saya supaya kuengnya. Waduh, si Mumu kemana yuk? Kemana teh mana? Balik meureun, Met. Waduh, gara-gara Mang Diden yuk. Lebok kusia tah. Sampeurkeun kayak mana? Woi! Geus, kira beakeun. Ayo, susul budak geraan, sing ribut. Yo, oke loba kene. Geus. Geraan. Beb. Sih, saya dibayar barosan aing mah. Will you marry me? Amin. Ieu tanda permintaan maaf aing, sekaligus tanda keseriusan aing ka siamu. Min, saya serius nak lamar aing. Serius lah, Bebe. Emang sia geus boga duit, Min? Pan nikah zaman ayeuna mah mahal, tenda bae ge mahal, hayo. Aing nikah mah engke bae sih, Beb. Cincin mah cuma tanda bahwa aing serius ka sia. Amun cek orang kota mah nanya tunangan. Oh, Heeh. Judaek teh tunangan jeung aing.
Naon eta angguk-angguk? Ih, peka atuh. Naon tuh? Dia teh nyaho. Ngomong gini jelas. Ih. Oh, aing daek. Alhamdulillah. Min, kok ieu mah gede amat? Iho ja. Wis kajen lah, yang penting mah cincin aya hargaan. Oke. Tersep. Kakak tuh met belanjaan pakai duit sia. Ujungnya mah sia-sia. Hah, lebok sia tah. Kadek kata duit, pan tadi dibayar ke warung kepada duit Mang Didin. Nan sia. Wah, back tip. Udah. Ayo. Saya baiklah, Beb. Biar aku saja, baby. Amin, Emak. sianya nu nyokot cincin emak. Mak. Masa Allah, jadi anak bangun-bangun tuh ini. Ampun, Mak. Ampun, juga mana cincin emak? Iya, Mak. Kok ada lengan eneng? Mak, cincinnya pakai ngikat si Mumu. Tunangan namun cek anak kota mah. Ampura, Mak. Mau tanya hal meni cincin emak. Si Min, dibuka deh, Mak, ngomong. Geus neng ulah dibuka, emak ikhlas ai dipakekeun ka neng mah cincina. Semoga saria duaan berjodoh, mama setuju jasa. Amin, ya Allah. Atur nun jasa, Mak. Lu bener si Ana, ulah sok loba laga, ulah sok macam-macam kudu bersyukur boga kabogoh geulis kieu mah. Mak.